Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam gitu. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantap teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Mengesa di Lampung nya bener teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur keislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak bu. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho ka Masjidil Aqsa belegong. Salah ulah ngaheureuykeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureuykeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Nah, ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap sasi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah sia teh aduh anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah diuk sia diuk si dia ngaloh jeung aing. Hah? Diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh Ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. bapak urang malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Geus umroh. Muntaber. Kabeh bener leuwih sia. Bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur. Aya obatna muntaber daun jamu batu. Rius. Nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu.
Da bawa nyambung atuh jeung kita mah. Da bawa nyambung atuh diajak ngobrol ge. Pek mana ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we Esa dilalempeng nya. nuhun bisa kararumpul maneh euy oh dina raraga Isra Mi'raj nuhun nuhun coba teu nyambungna teh Lain kumaha kadengenan biasa. boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing oge. His. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek aing. Sari nyebut Sarman Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh. Lain karena ojek karena buruk nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai buruk teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atau kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Deuh. Nah, euy. Cing pangenangan geuna tunggu datang aing ge meuli jalan rempling kabeh kawas ka angkat tincak. Sakitu kenal bebebetan ya saya teh kenal kita tadi boborobotan tapi kakatorekan aing naon tak kenal bieu di sada pambejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing oh bieu teh dikenangan goblok hah bieu teh dikenangan oh ayeuna bade sok hah sok Genaheun bisa eta kenal itu. Alah eta sinena kata-katana hade nya euy. Anu paksa alah hebat tukang kenang di mana euy? Ya ai kenang jempe siapa pajar di sana. Pajarkeun teh sine cenah haluang anak geuna puguh sine keur gahuap. Hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan alah kakenangan aing ge nya kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kenang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh rumah Cangkuang dalam cangkul aja sama aduh kurang mana teh kenang teh nah dah tadi kenangan maneh mah bingi gade hah maneh tadi kenangan bingi gade kudu sabaraha mere bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan diuk sia goblok ah hah diuk saha nu maot diuk sia didinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon
naon panyawatna aduh si goblok udah goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje beda-beda teuing aje keun bae tong dicengceurik anu maot da mun geus sakitu mun urang doakeun nya aje kalau beuki parna aje aduh karunya dulur bapana maot lain maot goblok sia diu penyakit kanker aje keun bae tong dicengcerikan ae moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna anjing tah gitu amin gitu iya budak itu mau bolot orang tenggel mata nagra ya montong ngejago ngomong coba sini bahem gue aing goblok emang na aing teh beuneur make di bahem setan ulah tengeun aing disebut beuneur tong dihalangan ka cuman antep teh si goblok cuman pisan sok atunya sok akan tenggelan teh cuman ayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka ayo cekena nah saya datang weh anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngeunakeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca ya hade tangaran Purabaya euy tuh macam aing lamun boga anak teh ngaranna ca ya ngaran si dewek maralus wae euy ngalateget jeung mutu aya kitu anu peget beuki nyatu ih si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih beureum ngarasai aya kitu anu beureum bau cai goblok memang aing teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja aing goblok ngetrek aing wah euy gede teuing lawan teh yeuh 10-7 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji woi tuh betah tuh lain ngetrek na teh lieur euy baru kana kumaha beda maneh tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we
labu ya meni atoh alah munahun gitu eta syuri si goblok anjing jadi euy tetulus syuri da tetulus da nyeri anjing alah we jorang sih mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing jadi urus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener apa teh kapal terbang nah hayang gede tahun nanyakeun teh kapal terbang geus teh heuh nyahoan teh nyaho syukur nya nyaho mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajelang ti luhur maneh mah tong make parasit mawa we dudukuy bade matalian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeusna ngagajelang tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji geus ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh capruk jurusna teh eueuh kana aing ka pancing meureun sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patus si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian wah mau amak ini sok maneun walila aing mah ada teh cinekeun naon banyarekan anjing lain leuweul kabeh-kabeh teh sia ka pancing ameuk hiji sia mah kitu ah goblok ieu mah banyarekan lain leuweul sok deui atuh sia si jika karpet lebih jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneun bari hayang ambek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh nya aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah Buryang anaking jimat awaking astra jingga nawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangatan sah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya
aya naon ieu teh Kusimar jeung si Sangkon nya tiasa riung mungkulung kieu ye syukur jang kieu deuleu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dia balik ke kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh laras nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir diboehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomong sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ke kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun tah si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amar ma'ruf nahi mungkar jadi dieu sok atuh pangbenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna
manusia pae ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha beh teh Gitu. cing cek si lain amal anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah mau belangna digadingkeun gadingan amal hade karena gajah gadingan jeung mau geus era era sia era ke si api oman era getak kitu we sinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan Gitu. Mangna bisa riung ngumpul. ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas meja ka urang sararea nyaeta pikeun neruskeun bajuang di dalam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization organisasi pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh nyata pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya nah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh Ulah diperingati 5 tahun. nya nya diperingati 5 tahun geura aya ngapoe teu Sini bisa popoe. malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua aya ge memeh main rebutan teh geus ngarebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tamang nih Rebutan batur. padahal ku siniri kitu ge teh Benar kan? jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jari besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy di jibeu aya nama pejabat heula tuluy diobang kaituna teh geus gara roblok ge bener Pak nya nama bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula mah nya Benar.
eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kasida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral tapi anu pupuhna teu bermoral ai pupuhna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirupna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug iya ya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener amanan nu alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha ya bongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema ai nu ngaruksak jelema ai nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heuh nyata ai bangkong dikongkorong ai sinunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula maka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmaana grepek nu embung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dege ke siapa jadi dagor ke bae solusi polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing tak kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan dengan ukur jadi slogan we kanyataanna bada papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna lepas tina sabeungkeutan da kahancuran katuna ge nya jadi jalan keluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon
bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nunggusianana teh kudu ku budak angon ujang kumaha itu ngalilir batur ai bokap ngalilir kumaha aja jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh kos lain aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ngukur ngagedak ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe biji ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha nya umum ge nyarita atuh biji ti ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ciwetan aya rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ku rasaan ieu euy nah bet atuh geuning heeh da bumi nu muih da panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh wah mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gara prak gara pangihan cirina satantung diri geuning gitu eta beli jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok sing lempeng ka ajeuna mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajen pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh mata panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum minum mah ge nurutan urang barat
daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu Abdul mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode kadeuleu geus kamarat-maratannya muing ini mana lesit juga teu sangka ada wala bapak aing profesor deuleu bicarana akademis euy kurang teu kapikir nya kan wah nya nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donat hot dog bisa don king don malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang punggung negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkan naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kalengitan bahasa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR bahasa Sunda teh diajarkeun unak usuk bahasa panyungsi basa benar itu teh wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda deudeuh geus eueuh hae ka Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kullu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejek ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kana tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa ieu waluya negara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab
janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula. Jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung katerangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna. Ai ngomong nek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula. Iya ya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimun deh ieu nya leres Pak kitu jang nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kagaduhan ulah waka Pak heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana silih-silih anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana silih geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe. Ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si laing moal amak da urusan si laing aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kade ka ansroman leungeun mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade jak kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tah kitu nya nuhun Pak batak dek nya di lemur tara loba kasusah tara mikiran kasusah komo ari eueuhna beuh mah di masjid teh cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees aing hudang-hudang poek aing sugan aing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek kana pangeras suara aing teh ruas kaburitan yo adan we Allahu akbar Allahu akbar ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh oh ya da ieu mah keur latihan eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung ngicak di masjid teh si goblok ampun aing alah ngomong zaman Asep Show mengening di TPI
bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak keur teh secangkir pangirim tetangga nyetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep saung ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jokerlah kuaing CHS aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh teh lila geuning atuh pugu we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang lalawara teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia mana jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung ayo ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteuk dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha di deuleu sia teh ai heueuh nya nya teu sadar eta lolong heueuh caritana ti kampung teh udah di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh rungkaringka nih jalan setapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteung euy nu penting mah keusieun nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora ieu muni eueuh ka kapok sakinah geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok kitu tah melengkung mana anu beunta mah eta tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah
Iya mana nama lempeng we. Jodoh. Alah, cenah euy. Naon cenah euy ngagedung? Tidak gor cenah euy. Ngeuleuh tuh goblok. Goblok apa naik teh lolong? Ayo. Alah, ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuing cenah da gede. Uluh, tangka kalapa cenah euy. Nah, sia nya tangka kalapa cenah. Pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok. Nah, cenah tuh sia jadi lolong. Apa cacingeun? Tangka kalapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleu ka luhur ayaan. Muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanaang wayak ieu mah. Beuna cenah dewek bisa naik na mah. Ai bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya. Da aing hayang nginum. Sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah anak penting tangka kalapa bisa katinggang. Bijeng luak lieu kumaha cenah bisa nubugana. Goblok pan aing teh lolong. Ai heueuh. Jo tereke do sia urang mah angsrod di kaluhur. Kebayang ke jalan lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang ngangsrod deui kitu eueuh naon pan jok koleang gerag-gerag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating ku nyeri mangihan maneh meureun sisi kieu teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah ya suruput we ika jawab wah kolot teuing anjing asin oi puguh mecer lenci kalapa aja oi aduh abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah itu petak kade jauhkeun nu kitu nya mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baru hideung mah keikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we gara pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet bujana teh kadeuleu geuning sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha teu da PS
poho karena budaya urang megerinya aiku kitu nama tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalau dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we oh ada kada sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem itu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang ngerapek pikir ku silaing dewek berdahar we wah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cinta karedok apa itu korodok wah padahal martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Dalanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungkul dahar loba teh loba basana dahar tuang yatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ada bapak aya nuju tuang abdi kira nembe teh tos neda pada ngiringan atuh tuang teu lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh kitu karena domba huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teh teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba itu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy dewe teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu naon aya akang aya pikasirieun euy aya anu boga penyakit boson teh naon boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut awewe gadis munggaul jeung batur daerah meureun hitut wae da unga ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh teu disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru karek maraban baru ka jabar roti
kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nyaku kan kabeneran aya bujang deui sarua asa penyakit oh boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah penyakit da sarua asa penyakit cenah abeh teh eraeun hayo atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun darekeun pasti heeh ya enggak jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana artina teh geus bager diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah mua peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah ayeuna nemalan ngik dut dut tah bapana ngintip kieu dut nah hanya beulak aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di beuh melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teh baheula duere dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake geuning sia teh heeh beureuh katutup liangna kacocokan we alah ai budak awewe na meureun katempo bapana noong kajeleung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta masalah muda datang marupada sirine cocok teh meureun asa kabukakeun saya RW teh para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy karunya mau balik ti Arab nah awak karunya anu balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki ieu mah jadi TKI heeh mau usahakeun pamajikan meureun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak meureun itu balik ka lemur oh eta mah pamajikanana sono meureun nya atuh boga duit ongko do duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira serius heeh si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan heeh cinggal lutrak eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat yeuh sieun ka parego kabeneran teh para teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka daguan heesna nu boga imah aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh oh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah catur kan oh cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono meureun ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun heeh ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesal we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat mah teh ngedekul keneh we ya isuk ge adan deui isuk ge aya keneh adan caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun
eta salakina ngusapan pamajikanana, mama Amwing. sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teu nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur Kumaha Kang? bari kabur diteumbrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha? Bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari neumbrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertah kitu wah lumpat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing Tidak kesal teh Kang. Kudu mah kesal ngadege kitu. Aduh ampun. Aya sedikit pake. Aya rupa-rupa dongeng ngaran. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Nya kana Peri. di Bangkahuni geuning ka Merak Kamarak. numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat Ada rek balik. aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunana hayang nempo pemandangan laut Dina dek. ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh Alak kumaha? tulung Bapak. si horeng kantongna murag ka laut Ka laut. itu kantong kuring mangkaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh Jayang sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh. weuh nu wani gegejeret eta awewe nah data mah aki-aki Kumaha Kang? joko ajeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawean Kumaha teh? page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambang teh ku si aki teh Allah alhamdulillah. dibedol ka luhur teh salamet gor we surak Muji benernya. eta si aki menang pamuji atoh Allah. pan urang mah lamun dipuji teh atoh Ya atoh. si aki mah amek Amak kumari akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog Wah, dikaluhurkeun. hidup aki hidup Hidup, Aki. cek batur teh Hebat. hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baeud Dodo. bari bedog di kieu Kumaha teh? mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun Lain eta luas menjentrungkeun anak. ampun eta sia karunya nya Watir. Dede asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teh aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan teureut hapunten sakali deui ih sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget urudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh sate acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parata uningayeun mang madorna paranton akasohor mang mah Jadi haji. tah ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina
Aswatama ngaranna wadana Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji kalau kita leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awena teh awena mana acan nu pindah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hingga anu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teh acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-citaku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge Aswatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salila engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah aret atuh nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging daya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teh ngadu-ngadu laras dae pun anak mah teh kedah ditaros deui aya kararasa di jalan digabrug cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing gabrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra Kyai nen cenah nen tuh ya ka dieu anak ki tatan nerat tangan demang
deman dewa pagulingan rana Dendera Kang Sabya Prata ngaturkeun sama makto sama Asyara foto batingan cilaka aing ye cek aing oge narima beja teh kitu keplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh manah aja teh nah kabeda-beda teh ka suatu badut batalkeun sia batalkeun era aing era Daso ge moal daekeun oh ya wa suatu aduh ampun teh nah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki itu bebeng mah tong bor maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa Milarian tanah sareng domba. bade milarian tanah keur kanang domba mang teh nya tah kitu sanes bade ngalamar ieu mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabeda-beda teh aing ngeuna seueur jadi wayahna nyai teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di anjing pangetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah asup ka mah kumaha cai teh cek aing oge sia teh goblok kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong teteh kumaha Gusti ye atuh ka itu meureun teu ditarima nyai mending ka Citarum Lala, tengtengan ada ngaramet lewe di Pak Haji Apo. Gitu gini. Kawi wirang kolos ya teh aswatama nepi ka kitu. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku. Tambah cangkeul. bisa nyalendorkeun Atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin nya teu ku anakna ku bapana. Ampe ke ku sia nya. Nah, kawin minat teuing. bope ku mana ikut Tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya. kene mas kawin tidak Atuh bari ngantosan itu tuangan. Teu kedah kebantuan mang oge. Dikasih beuleun pisan sia swatama nu. Ampun. Da keukuh wae teh bulan. Aswatama teh bari ngalamar. Nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras. Punten dah, heureui teh heureui. Bibi mah ulan nen. Nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi. Euy deudeu. Nya kitu teh nen. Ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da punguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh.
bibi manen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu tak kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hingga jajakap bujang hingga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet segala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pengalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit teh terus ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heurepakeun pungsat pahan indung bapak teh dia kumaha ragap daya teh ieu eueuh ragap teu aya jauh ka Sindung Kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot diningalkeun dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu yatim piatu nungul pinang bibi teh khawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa jen ke manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut kuatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut balik kalemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong jeng pira ke tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan nya untung teu sae keuyeun pun malah beh dieunakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah bi nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumaha ayeuna teh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana paingan pajitna keur sakelat sae nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah ulah keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta mah sanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dulungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah nah aja digan anu leka rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat baro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar beri anu leka aya eta teh kotor dadakan bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunana si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkatnya meureun kabita nempo ping-ping bibi olo beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur olo
bari curugna teh kana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok jempe pirang sadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang engka tulung ngajerit nah ka atuh lain menta tulung ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh cek bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui isukna ditawaran deui ku bibi teh ada narkosa deui kapokoro sini ongko pamerena gede sama ngeuna berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana nah naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atau wadih karem awas make helm godeg teh ka dieu tah tuh kaproko bobogaanana wah sugema si Benyang spektakuler sama si Benyang we nya gede nampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo recek marmo bangkong sapintrong recek marmo lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah gerenyem di leumpih marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburilang nah bibi menyenaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman pengalaman nu ka nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bager sabibian sabibieun silaka doraka na bibi managa doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini tadi nama disebut oge bibi mah sampah masyarakat ya kacikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cing kana ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dumeh salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng banar doma dayat kata geus kesan bibi teh ah mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi sila kadorakanna mah neng mantong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah jeung merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser nya bisa asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tah ka bibi nya ajar ketenan moal lila ajar gitu hampura bibi mak neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji nah awewe mah sengkaleng awewe mah
masih cara lelaki sayang tamaga Oke, masih kira menang di kilo. loba pepotongan bibi teh Wah, iya. Di antaranya ada Cikoneng aya anu lega tarang buleut geuning sirahna teh ngaranna Saripudin Pepotongan. pepotongan bibi teh kalau Orang kaya ampun teh bibi membahulah nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kakak alaman ku neng